Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kuring di kelompok 4. Nami abdi Siva Amalia. Nami abdi Ratna Ningsih. Nami abdi Maya Safira. Nami abdi Nia Nurul Saada. Waalaikumsalam. Punten Bapak, sarta acan gili abdi ngaganggu wartosna sakedar. Abdi sadaya ti somah hiji kudu waringin dipasihan pancen bahasa Sunda di piwarang ngawawancara salah saurang guru ngaji. Mun tiasa abdi sareng rerencangan bade ngajadikeun Bapak pikeun narasumber. Tiasa abdi ngawawancara Bapak sakedar. Maaf biasa sopo. Pikeun ngabantusan abdi pikeun pancen Sunda di sekolahan. Abdi mimitian ngawawancara hapunten sareng Bapak saha ieu teh namina. Bapak Yudin Gunawan Asal Bapak di mana? di Kebayuran Sabaraha umur Bapak ayeuna? 36 Di iraha Bapak jadi guru ngaji? di 2008. Naon sababna Bapak jadi guru ngaji? Hoyong ngembangkeun syiar agama Islam terutami di lembur sorangan supados ngabina ilmu sareng akhlak barudak di zaman keluarga. Kumaha perasaan Bapak waktu mimiti ngamimitian profesi jadi guru? Perasaan pertama mahnya itu asa campur aduk, kayak kasieun, kayak senang, kasieuna diri salah dina ngajarkeun, senengna biasa ngamalkeun kalau ilmu. Dina proses pengajaran mata pelajaran yang lain diajarkan ke siswa. Pertama diterapkan mata pelajaran akhlak, kedua fikih sareng tauhid, kemudian fikih sareng tauhid eta penting dina awal pembelajaran siswa. Sabaraha murid anu Bapak ajar ayeuna teh? Ayeuna kira-kira 40 siswa sareng siswi. Kumaha rata-rata kamampu siswa dina materi anu ditapikeun? Oh, tidak masalah materi anu diberikeun mah. Ya alhamdulillah gitu nya tereh narangkeun kana naon-naon anu disampaikan ku guru. Kumaha Bapak ngatur waktu nu di antara diajar jeung kegiatan sajeuna? Ada kegiatan ngajar dan kegiatan sejenak bisa diatur. Sabab kegiatan ngaji mah ya harus dijadwalkeun pada subuh, sabada isya, sareng sabada asar. Janten sesana kanggo kegiatan anu sejen. Naon anu dapat dipayung salami jantan guru? Muga hoyong ngadidik siswa, ngajadikeun siswa-siswi nyaeta berakhlak, berilmu, sareng beriman ka Allah Subhanahu wa taala. Naha aya anu kasulitan anu kaalaman ku Bapak dina proses ngolah materi? Alhamdulillah dina di awal gigi ka ayeuna mah alhamdulillah aya lancar-lancar wae dina masalah penyampaian materi sareng ajaran materi. Naon motivasi Bapak dina ngajar? Motivasi sim kuring mah dina ngajar eta pikeun naon ngaronjatkeun masalah prestasi akhlak di barudak zaman kiwari ulah dibikeun barudak teh ngagaduhan akhlak dengan ngagaduhan ilmu terutama dina ilmu agama. Dupi Bapak ngagaduhan rancana pikeun ngajar di sekolahan sanes? Pami eta mah tos aya rencana ngan tacan terrealisasi dan kumagi tacan aya jalana kanggo nyempetkeun waktos ngajar di sekolah anu sanesna. Naha Bapak boga bongbolangan pikeun ngamotivasi generasi saterusna sangkan jadi guru di zaman milenial ieu. Upami kitu mangga bagikeun saran. Pamisaran abdi ka generasi anu zaman kiwari ya tetap semangat, tetap jadikan ayeuna masa depan urang teh sing ngagaduhan ilmu
sareng akhlak, terutama akhlak kumargi zaman kiwari mah seueur jalmi nu geus krisis dina masalah akhlak. Dan semangat apayuna kanggo para generasi penerus nu ayeuna mudah-mudahan sintiasa istiqomah, sintiasa ngamajukeun kana kamajengan bangsa, negara, sareng agama. Intina ulah putus semangat, tetap semangat karena Allah insya Allah selalu bersama kita. Kalau kita sunnah ya pokok dina akhirat. Jadi intina mah urang kudu bisa ngaronjatkeun budak-budak generasi penerus bangsa sangkan jadi generasi penerus bangsa anu handal, terutama di zaman milenial ieu, di zaman serba canggih, di zaman serba modern. Begituna urang kudu tetep membimbing abina sareng ngajaga akhlak sareng ilmu nu aya di diri urang. Atur nuhun Bapak, mudah-mudahan jadi manfaat pikeun abdi sadaya. Nah, sami-sami mudah-mudahan sing manfaat, sing barokah, pikeun ngagerankeun manfaat. Amin.